Aduh, benar ya mah keur hese duit teh. Ojek ti isuk mau acan walarisan. Gila jadi ojek di kampung mah. Dapat punya jadi ojek online euy. Ojeknya itu di kota. Tukang ojek tuh ya, pas ya. Mang, Kang ojek lin. Lain itu tukang bubur. Tukang bubur Mbak Edan. Oh, tunggu apa tukang ojek Nanya nanya. lah. Nanya naon Hari teh? ke pasar harganya sabaraha? Ka pasar mah 15.000 ongkosna. Hari ke naon itu teh? Nah. Itu tuh ke rumah sakit. Ka rumah sakit mah urang jauh teh mah euy. 20.000. 20.000. Hari ke naon? Kajangari. Ajang hari mah tuh 35.000 jauh ti dieu mah. Oh, itu mah. Hari ke terminal sabaraha ongkosna? Ka terminal mah 25.000. 25.000. Besok burkeun nah rek ka mana atuh itu mah? Lila ieu mah Pak. Nanya rek ojek oge. Mang. Abdi mah naros hungkul. Naros unggul. Wah, kumargi ta bulan hareup teh abdi teh bade ngojek, bade ngiririt motor sami jadi tukang ojek. Goblok. Aduh, aing mah euy. Jeruk da sakit teuing, hese ringan duit teh. Ya si Ian euy. Hayang atuh juga batur euy, loba duit bisa umroh haji pan geunah tah. Wah, geunah euy. Ah, bagus ya mah geus. Cuman lamun buruk ku sunu kitu teh. Sabarkeun lah dewek. Nan. Hei, Nen. Ka mana, Nen? Urang ditinggalikeun maneh. Katinggal teh keur ngolu saradi. Kunaon atuh mah teh? Hayang loba duit nya eta Nen geus kitu. Tarimun lah. Yang loba duit banyak gawe atuh. Hese di pejaman ayeuna mah. Geus euy bener gimana hese. Urang teh sebenarnya yang beunghar itu Nen euy. Tapi sarua hayang atuh. Tapi da urang mah geus tereng ieu teh, geus tereng kana beunghar teh urang mah. Wah, urang kira atuh beunghar nya. Maneh mah lila keneh. Nah, bisa gitu. Pan maneh mah baheula didoakeun nya geura gede geura lompat. Nah, lamun hayang tereng mah coba lamun baheula didoakeun kieu mah. Geura gede, geura beunghar. Gancang beungharna. Aduh, euy. Deung lapar. Dahar naon euy? Tengah poe kieu mah panas-panas ieu geunahna ngadang bakso aing mah. Bila teh hoream ngagidigna deui. Nya titaheun deui euy. Kajian ngaburuhan aing mah euy. Jelema dieu titaheun deui. Weh, Jim. Naon? Kabeneran sia aya maneh euy. Kumaha kitu? Daek teh maneh. Naon? Eta ngagidig ka hareup tah mau dibaso. Bagi atu. Oh, atuh dia. Tapi apal tuh maneh tukang basona? Am di parapatan teh geuning kan? Apal atuh urang ge anu di ditu mah. Tapi tong poho buruhan heuh. Nya atuh heueuh ku urang ge diburuhan. Mata urang nitah oge, berarti urang daek ngaburuhan, Jim. Kitu atuh mantap atuh kitu mah lah. Baso urat, baso daging ye. Baso daging lah. Baso daging oke. Amis teh. Teuing atuh. Haseum teh. Teuing ih. Oh ya. Lada teh lada. Ari mah asa ribet aing teh ka maneh mah. Ye, atuh teuing sia teh urang teh nyaho haseum, teh nyaho amis, teh nyaho lada. Pan acan gadaharna oge. Aing mah urang mah lieur ngobrol jeung maneh mah mending maneh we meuli ku sorangan lah lieur aing mah.
Assalamualaikum.